Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Alhamdulillah dina dangat ayeuna Mang Cecep tiasa ngajomantara deui dina raraga midangkeun dongeng Sunda. Alhamdulillah wengi kamari parantos rengse dongeng anu judulna Malati Nu Jadi Saksi. Dina wengi ayeuna dongeng anu baris kepidangkeun judulna nyaeta Disampakeun Batu Nisan. Ieu yasana Sapaka. Dimedalkeunana nyaeta ku Saputra Bandung tahun 1860 genap. Urang doakeun heula ku urang kanggo pangarang saupamina parantos ngantunkeun, mudah-mudahan dipupuruk rahmatna Gusti Nu Maha Suci, dicaang padangkeun di alam kuburna, teu hilap karundayan atanapi ka keturunanana, mudah-mudahan dipaparin kasehatan, digampilkeun dina milari rezeki tur dibarokahkeun. Amin ya Allah ya robbal alamin. Teu hilap oge ka pamirsa anu satiasa tuhu manco ngalaikna ngomena kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep, mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Cianjur teh kota leutik tapi resik caina curcoro bersih, ari pribumina saromeah bubuhan pada nyalantri, kaciri saban kampung aya tajuk tempat salat ibadah. Kalereun kota Cianjur aya jalan ngembat nu diserebut jalan Cikalong Wetan, kenca katuhunana pinuh ku sawah jeung pasir-pasir, ari pilemburanana ngagarunduk ketempo sehunanana mani rentul. Komo lembur nu aya di mumunggang pasir mah ketempona teh nyeng celak ting aren celok. Malah aya hiji lembur di mumunggang eta pasir ngaranna teh lembur Cipang Halang, pribumina henteu loba ngan ukur 5 suhunan kitu ge imah barutut katambah jarawuh deui jeung tatangga teh. Ari imah nu pangbututna bogana indung Suryani bilikna cararang sarta loba nu molongo bisa asup peureup kawasna mah kitu deui hateupna ku daun eurih. Harita Suryani keur cerik ngaguk-guk semu nyeri pisan sanggeus dilajep teu kadenge sorana teh. Ngan tinggal sisiudeunana bae manehna nyusutan Cipanon ku tungtung baju, hatena sedih pinuh ku rupa-rupa katunggaraan. Ari ngareret ka indungna gabrog ngarangkul nging cerik deui bari ngomong dumareda. Aduh mak, ampun, teluas abdi teh ari kadah ngantunkeun emak mah. Saha atuh engke nu bakal ngurus ka emak? Kumaha upami emak teu damang? Ibarat ti abdi apan nu kedah ngajagi emak teh. Indungna ngadenge omong anakna kitu teh berebay deui Cipanonna ngalembereh sarta jawabna. Dadeuh teuing anak king. Najan emak ge sarua jeung anak embung papisah, hayang riung mung pulung, bage dahar bage henteu. Ari ngahiji mah apan ku urang kadeuleu, tapi urang kudu sadar geulis, da geus eueuh jalan deui iwal tininggalkeun kampung. Ngarah urang tibra pikir teu diganggu popotongan, boh ti beurang boh ti peuting, dapat tilasa nyai mah geus milih jalan mungkir. Jalma teu umum jeung batur kawas nu teu boga rabi, wani baha ka nagara jeung gorombolan ngahiji, karasepna rumpag rampog jauh tina welas asih.
Malah basa Nyai ngajuru tipe ting manehna datang tapi henteu barang bawa. Mun urang mah atuh mawa kadaharan kilang bara mawa samping keur salin teh. Ieu mah kalah sesentak menta beas menta dahar ari teu nyampak teh ludong pisan kami toha teh nyabokan. Padahal urang oge can dalahar da puguh eueuh nu usaha mak gering ari Nyai apa nomro. Mak kacida atohna Nyai diserahkeun teh najan urang keur orokan oge keun bae tong dipikiran anggur jung sampeurkeun lanceuk Nyai di Bandung keur panganjrekan mah da buruk-buruk oge papan jati piraku kadulur teu ngaku pe ku mak didoakeun sing manggih kamuliaan geulis sing cager bager ulah manggih kaperihan deui. Tobat mak abdi mah bingung asa teu puguh pikir cicing wae di dieu lepat atuh mios oge lepat deui. Mana atuh anu kedah dipilih ku abdi teh mak teu nyingkah sieun ku popotongan nyingkah ti dieu. Aduh ampun mak teu kiat kedah pisah sareng emak mah. Ceuk Suryani nyelang nyusutan Cipanon pok deui neruskeun omongna. Mak di dieu abdi dipaksa ku popotongan teh kudu milu kaleuweung bari ngancam nyulik sagala rupi. Abdi teh panteg ku embung mak cua pisan ka salaki teh komo ayeuna tos nalak da upami teras ka emak mah abdi teh tos nyingkah emak. Ayeuna suruh emak abdi kedah ka Bandung mangga abdi ngiringan tapi hoyong sareng emak supados abdi teu melah ngantunkeun sepuh margi emak teh tos ripuh moal kiat lempang tebih komo deui ngala suluh sanajan tandur ngarambet oge tos mopo apan. Tah ku kitu hariwangna teh abdi mah. Ceuk Suryani sajeroni ngomong teh teu boleh ceurik. Dedeh teuing geulis anak emak Suryani. Nyai mah bagja jadi awewe teh nyaah ka indung embung pajauh. Dibelaan ceurik ngabangingik sapedah emak geus ripuh. Keun tong dipake kamelang emak mah Nyai. Ulah poho kana diri lantaran nyaah ka kolot. Emak mah geus nini-nini tereh dikubur. Umur emak moal lila da karasana ku emak bapa maneh geus cunggelik nungguan di alam akhir. Nu jadi pikiran emak eueuh deui iwal ti Nyai hayang Nyai maju sing gancang deui jodohan ka lalaki nu sajati. Ngan kade engke di ditu Nyai ulah kagoda ku iblisnya kabawakeun ku dahuan anu pagaweanana tukang ngampihan awewe teu paya aya nu alus mun manggih nu campernik teu deungeun teu baraya terus bae dikurihit supaya bejad imana. Tah Nyai mah ulah kitu masing kuat tahan uji ulah kabawakeun setan sing ingat kanu ngayuga nu ngajaring berang peting jalan ke nu 5 waktunya jeung omat ulah elodan nyeun pibahyaeun diri biasana kasalahan mah karasana teh sok dipandeuri. Jung Nyai geura indit mumpung isuk keneh tah buntelan popok budak bawa keur tilam cikiihna tah duit 200 keur ongkos mah lumayan eta oge ladang beas ari sangu mah saeutik keur sangu poe teh tapi lumayan baheum-baheumeun tambah salatri. Ngadenge papatah indung teh gabrug Suryani ngarangkul nyuh kana lahunanana sanggeus nyiuman suku indungna terus cengkat panonna barintit sarta pok nyarita dumareda. Mak abdi hapunten sareng doakeun deui emak abdi sing salamet sing dugi ka Bandung sing tepang sareng Cetiti sareng ridoeun ngampihan abdi sarta pun anak. Sanggeus munjungan ragayang anakna di ais ari buntelan popok budak di jingjing pok ngomong bari ingsrek-ingsrekan. Mak permios mugi sing enggal tepang deui. Mak indungna unggek curucut bae Cipanonna teu karasa. Ari Suryani tungkul bae lempangna teh beungeutna alum semu sedih pikir baluweng rarasaan teu paruguh. Huma sarta pasawahan geus kaliwat malah harita geus tepi ka jalan aspal rag Suryani eureun terus ngiuhan handapeun tangkal kanari beri neuteup ka lemburna
breh kumanehna kacipta indungna keur cerik berbae wae cipanonna bijil gawuk teu puguh-puguh cerik bari ngagalentor nyuman anakna nu sareti bra. Keur jongjon ngalamun ngumbar ka waas lar aya sado ngaliwat manehna kakara inget yen harita teh rek nyaba. Terus sado dieureunkeun omongna, abdi numpang ka Cianjur Pak, mugi Bapak kersa ngajajabkeun dugi ka tempatna beus. Margi abdi bade ka Bandung, aya keneh kitu beusna Pak. Sado teh reg eureun pok pakusir ngajawab, kantenan aya keneh mah Nyai, enggal atuh bisi kaporotan. Nyi Suryani gancang unggah regek diuk sajeroning sado maju bara lembay eueuh nu nyuara, malah anak namah mending ngagebrak sarena teh henteu rungsing kawas ngajurung laku. Pakusir teh kawas watireun nempok kaayaan Suryani kitu pok wae nanya, bade ka saha ka Bandung teh Nyai? Bade nganjang atana pingali. Kasawang ku bapa mah Nyai teh nuju Tunggara, alum nguyung semu bingung, katurug-turug nya nyandak orok, kamana ari ramana? Ari Suryani ditanya ku pakusir teh kalah ngeluk tungkul cek pamikirna lamun ngabohong salah, da Gusti Allah mah maha uninga tidinya derak-dak wae nyaritakeun lalakonna anu pinuh ku sagala katunggaraan. Nyaritana ngagelendut bari eureun-eureunan diselangku nyusutan Cimata. Pakusir merenggut kabawakeun sedih panona kekereceman rambisaku piceurikeun ari ti corona pepereudeuyan. Dalamun teras ku kakolotan mah pasti milu cerik hadena harita geus tepi ka setan plat atuh pok pakusir ngomong, geus Nyai entong cerik wayahna wae sing tawakal anaking tah beus nu ieu nu ka Bandung teh jung gora naik sing ati-ati. Suryani turun tina sado bari nanya ka pakusir sabaraha ongkosna sado sarta ngasongkeun duit. Ari ku pakusir teu ditarima malah omongna, entong Nyai, kop bae keur bekal ka Bandung lumayan saeutik oge, da puguh gede mah eueuh lantaran bapa karek kaluar nambanganana. Suryani ngadenge pakusir teh lain atoh tapi kalah sedih lantaran geuning aya keneh jelema nu haat sajaba ti indungna teh pok wae ngajawab, hatur nuhun Bapak, mugi-mugi Gusti anu Maha Suci malas kasayaan Bapak, abdi tumarima ti lahir dugi ka batin. Tidinya Suryani unggah kana bos gek diuk di tengah-tengah lantaran di sisi mah bisi budak asup angin kacida hariwangeunana lamun anakna gering di panyabaan teh. Nu tarumpak beki loba malah harita geus pinuh kondektur mencet bel kirining disada supirna tarapti ngadenge sora bel teh mesinna dijalankeun terus berangkat. Tatangkala nu kaliwat kawas udag-udagan pasawahan mayakpak parena geus semu koneng. Ari jalan nanjak mudun mapay jurang nulung kawing matak aringgis nu nempo. Suryani gawena teh ngalamun wae mikiran nasibna awak lamun geus datang ka Bandung sok sieun lanceukna henteu kapanggih atawa kumaonam lantaran tahun-tahun can papanggih. Urang kocapkeun pamirsa ayeuna nyaeta kaayaan di kota Bandung. Pikeun nu resep pelesir mah geus moal hese neangan lantaran moal aya nu bireg ka kampung Hegar manah mah tempat nu geus kakoncara loba anu ngajarugjug tinu jauh carunduk tinu anggang daratang. Nah aja daratang na teh ngadon pelesir darang dan pagandang-gandang lebar kawasna lamun teu ulin kadinya teh lantaran geus jadi panyabaan sararea kampung Hegar keur ngebangbrangkeun hate ayana teh kiduleun kota Bandung. Ari nu diarungsi imahna paotong anu ku sararea dipi bapa pangawakan paotong teh jangkung gede nu batak dipi kaserab rupana galak sarta babarian nafsu adatna teh teu payaan saha kadua gaplok. Harita paotong ngadayagdag diuk dina kursi kawas eueuh kasusah bobohan sagala nyampak eueuh kakuranganana katurug-turug disanding ku nu gareulis deui nya eta anak buahna. Teu budu garu meulis anak buahna teh ieu aing panggayana pada marake baju nu arendah di saramping tiga nagri ari selop ting garu lilap serta ting kelepus udud semu nikmateun pisan. Ari pamajikanana paotong ngaranna teh Nyi Titi
didinya jadi amihna tukang nyekel keuangan lamun barudakna menang tamu nya diatur ku manehna. Harita teh barudakna keur ngariung bari jongjon sempal guyon semoga lumbira ting cikikik seserian. Keur kitu jol aya awewe ngais orok sarta pupuntenan omongna. Punten bade tumharos. Rupi bumina Cetiti istrina Pak Otong teh nu mana? Ari nyai ti mana? Ceuk nu ditanya. Abi teh ti Cianjur. Seja nepangan Cetiti wartos nama bumina di kampung Hegar mana? Keur kitu norojol pamajikan Pak Otong keluar barangkok nempos Suryani. Nah, ari gorowok teh bari ngarontok. Adi aing datang. Nah, nyai mending ngampleng teu embol-embol. Kamana wae nyai teh? Suryani teu nembalan kalah segruk cerik bakat ningku bunga teu sangka geuning lanceukna teh sakitu sonoeunana mending ngarangkul sarta ngagalekan. Nyai teu nyana ece teh bakal panggih deui jeung dulur. Bareto basa nyai ditinggalkeun ku cece teh budak keneh. Ari ayeuna panggih geus boga anak, hadena wae cece teh teu poho deui. Ceu, abi pangdongkap ka dieu, sejati tip diri sang-sang badan. Mugi cece sing hawatos ka abdi, kersa ngampihan abdi sareng pun anak. Ceuk Suryani ngomongna dumareda. Dadoh teuing Suryani, teu kudu nyarita kitu. Dati bareto oge cece mah hayang ngahiji. Ngan emak teu panujueun ka Kang Otong. Pedah Kang Otong ngukut awewe tuna susila. Akibatna tepi ka urang papisah. Kakara papanggih deui ayeuna. Nah atuh emak teu dibawa ku nyai. Ulah sok ninggalkeun kolot nyai watir. Ari nyai iraha boga salaki. Nah atuh teu ngabejaan ka cece. Nyi Titi bari neuteuk ka Suryani. Suryani gancang ngawalon. Hapunten bae ceu. Leres abdi teh tos kawin nanging dikurusuk wae. Da puguh lieu eueuh ragap teu aya. Aya kana 2 tauna abdi ngumaula ka salaki teh. Tepi kagaduh budak lalaki hiji. Karek sabulan umurna oge. Tah ieu pun anak teh meni anteng. Sumirat wastana teh ceu. Ari di lembur ayeuna teh nuju werit. Upami siang susah milariki payah. Ari wengi hariwang pisan wireh durdor nu keur silih bedil. Margi seueur gorombolan. Malah abdi oge bis-bisan pegat umur. Margi pun lanceuk mentas jadi gorombolan. Ari abdi diajak teu daek. Atuh puguh wae sajabana ti ka abdi nyerahkeun teh. Diimplik-implikan mun teu aub milu kaleuweung rek diculik cenah. Atuh puguh wae ceuk saban wengi teu woleh aringgis. Ari aya nu geblag-geblik di pipir sok gebeg rewas. Sok sieun aya itu ieu nu mawi abdi ayeuna ka dieu teh. Etang-etang ngungsi bade wantun sumolondo ka cece. Pedah dulur hiji-hijina mung cece. Pikeun abdi titip diri sang-sang badan. Mugi-mugi wae cece miwah Kang Otong ridho kacicingan ku abdi. Ceuk Suryani bari terus ngadadarekeun kasangsaraan hirupna ti baheula tepi ka waktu harita dibarengan ku Cimata mani rembai. Pak Otong ngarahu humandar semu watireun pisan ka adi beteungna teh bari dumareuda pok ngomong. Kutan nyai teh ngarandapan kasangsaraan. Dodoh teuing dulur akang tepi ka kitu. Nah lain ti bareto atuh. Kayang akang teh jol ka dieu da moal disaha-saha. Sanajan ayeuna oge geus wae di dieu. Bage dahar bage henteu ge. Suka ati ari ngariung mah. Rek silih belaan teh jeung saha atuh. Nah asa kabina-bina teuing hirup teh. Kawas nu teu boga dulur. Sakitu kokoro nyosot teh. Ih caricing wae lain ka dieu. Coba eta baju meuni geus pinuh ku kerod. Katambah renyah deui dipake nage arara teu moal genah. Jung anggur gara mandi disalin kadinya. Pek pake pakean cece. Pilih hayang nu mana, boh baju boh samping oge da loba. Kadiokeun budak mah urang ais ku cece. Ceuk Titi bari regeyang mangku budak.
Tidinya Suryani terus kacai puguh wae pikeun awewe anu karek datang ti kampung mah matak betah mandi di dinya teh lantaran sagala nyampak kayaning odol, sikat gigi, sabun sengit sarta anduk geus nyampak meni bodas bersih. Atuh meni lila nya ka awakna teh ngosokan daki nu hurik dina badana tepi ka bersih. Buuk diangir supaya leungit bauna kitu deui huntuna meni ngaborelak jadi bodas ayeuna mah. Tas dicai terus nyamperkeun lanceukna atuh barang gok oge nyititi mani olohok da sidik atuh adina teh geulis beda jeung tadi basa kakara datang cacakan candang dan sakitu alusna komo mun geus make meureun. Geuning Suryani geulis nyai teh salaki nyai mah bodoh henteu nyahoan dirupa ka nyai wani nyerahkeun samarukna meureun nu geulis teh nu bisa iirihilan lempang dangah gelungna jocong jung tuh dina lomari pakaian ece pake ceuk nyititi bari nunjuk ka kamarna. Suryani henteu ngajawab bus ka kamar lanceukna pantok kamarna dipendetkeun sarta ditulakan ngarah jongjon meureun. Barang beres dangdana terus mukakeun pantokna ari gok teh pasang rok jeung paotong nu rek asup ka eta kamar. Paotong olohok mata simeuteun mencrong ka Suryani teu ngiceup-ngiceup awakna ngajengjeng kawas arca ngan hatena wae babacaan maca panjinglar panulak bahla sapedah awewe nu bijil ti kamarna sakitu geulisna boa jurig nyiliwuri setan milu mijah. Ari Suryani melong deui ka paotong sangka anana paotong ngambek da panonna mureleng pedah manehna asup ka kamarna teu permisi heula atuh pok wae ngomong. Punten wae Kang, mugi akang ulah bendu. Abdi lebat ka kamar akang untuk unjukan heula ka akang margi dipiwarang ku Cetiti. Paotong seri mani ngagak-gak ka kara manehna inget horeng nu nangtung teh adi beteungna pok wae ngajawab. Aduh nyai akang teh kalinglap sugan akang lain nyai anas akang babacaan sok sieun dademit nu nyiliwuri rek ganggu rumah tangga ari peek geuning adi akang. Rumasa akang kasulap panon kawas mata peda jong anggur kaharep bang berangkeun kasusah teh da budak mah keresare. Pas sore tamu-tamu teh murudul maridang pagandang-gandang meureun rek haliburan pikeun ngalubarkeun nafsu arulin ka hegar manah ngajugjug imah paotong muka celuk loba kukupu lalucu loba kembang nu laligar. Geus kitu kersana nu kawasa sanggeus aya Suryani paotong beki kasohor malah nyebar ka mana-mana jadi omong balarea yen paotong boga dulur geulisna kabina-bina. Ngan hanjakalna bet nyantri henteu beunang diheureyan hese sanajan diolok kacida pisan pengkuhna kabeh pamuda teu mampu geus puguh kolot mah teu dilayanan. Adatna lindek japati cicing lamun di deketan mun ngobrol saperluna lamun arek ditoel osok buru-buru nyingkah nyewaheun ka tukang lacur kawas musuh kabuyutan. Loba anu kaedanan lantaran teu dilayanan tungtungna teu datang deui da rumasa meureun cau Ambon di korangan. Tapi kaayaan kitu teh estu ngarugikeun pisan pikeun paotong mah lantaran daganganana jadi teu payu. Sabab tamu-tamu teh hayanganana tetep wae ka Suryani teu daekeun ka anak buahna. Atuh teu sabaraha lila tamu-tamu jadi sepi jarang nu lumantung pelesirna teh ukur ngahlaran ka Suryani bae. Paotong kacida harendagna da tetela akibatna bakal lepet loket kosong boboko katurug-turug alona harita gering ripuh. Diubaran mah diubaran geus diubar aber tapi beki payah wae. Suryani kacida sedihna nempo budak balik mepeh teh mata batir pisan da puguh budak geus eueuh soraan. Sakedeungeun-kedeungeun ngok diciuman di mandian ku Cipanon di papangku bari disusuan tapi kalah eulegegan batan nginyot mah. Atuh beuki nalangsa wae Suryani teh malah leuwih sedih batan waktu nu geus kaliwat bari sasambat di jero hatena. Gusti anu kawasa nakunaon atuh pun anak teh kalah repot geuning udurna abdi teu kiat Gusti rajet hate abdi ari kadah ngagugulung pun anak anu sareatna kieu. Nah Gusti abdi make dipercanten gaduh budak ari bakal kieu mah abdi teu aral subaha lami ngandung dugi ka ngajurukeunana
asal pun anak ulah ririwit ulah aya kuciwana tapi Gusti gaduh dosa naon atuh abdi teh saumur-umur ngan bingung salamina ngan sangsara. Budak teh kawas cerik bahamna legegan bibir panona baraseuh tapi eueuh soraan ngan ukur calangap jiga nama hayangeun nyusu. Suryani watireun pisan nyot disusuan tapi susu teh teu dikenyot malah kawas nu eungap atuh buru-buru wae dilesotkeun deui. Nyai selang heula atuh budak teh pangku keun Suryani sina meuli ubar heula ka toko mengpeung can peuting pisan sina dianteur ku barudak ceuk Pak Otong ka pamajikanana bari mikeun duit ka Suryani. Sok budak teh ku Suryani dibikeun ka lanceukna ari manehna sanggeus narima duit ti Pak Otong buru-buru indit rek ka toko dianteur ku anak buah Pak Otong. Kakara oge terapi ka pasar Tegalega berset teh loba awewe burber lalumpatan manipa burisat bari ting jerariet semua aya nu dipikasieun. Sing horeng harita teh geus ditingker margi nu wajib keur ngayakeun pembersihan katuna susila. Malah awewe nu nganter Suryani ngabejeh lumpat nyingsatkeun samping sieun katangkep meureun tepi ka poho kanu dianteur. Atuh Suryani bingungeun samar polah teu paruguh kumaha nyapi petaeun sieun kabawakeun batur. Da puguh manehna oge awewe kumaha mun disarwakeun jeung awewe tuna susila katurug-turug sorangan. Keur hulang-hulang lar teh aya lalaki ngaliwat teu antap warah deui gabrug ku Suryani dirontok bari omongna. Engkang mugi kersa nulungan ka abdi. Omat abdi angkeun istri ku engkang. Abdi sieun disangka istri bangor. Kumaha upami abdi diangkut ku anu wajib? Ceuk Suryani bari cerik leungeunna muntang pageuh pisan tepi ka pakaleng-kaleng saperti salaki jeung pamajikan. Moal aya nu nyangka yen panggih oge karek harita. Eta lalaki ngalirik bari ngejatkeun leungeunna pok ngomong. Nanaonan ieu teh kawas budak? Omat ulah jeung nyaklan sagala rupa ari minta tulung mah teu nanaon keun ku engkang ditulungan dasa naos nu wajib oge moal newakan awewe teu pupuguh ari urang namun memang sanestuna susila mah mangga ulang liren tuh di restoran upami keung mah etang-etang ngantosan beresna pembersihan. Suryani unggek diajak ke restoran teh atuh bos wae arasuk gek dariuk bari menta nasi rames 2 porsi susu 2 gelas sarta teh pahit 2 gelas deui. Sajeroning nungguan sangu pok eta lalaki teh nanya sanes engkang teh ngaraoseran pedah nyai teu pupuguh jol ngagabrug kawas anu boga dosa mun tangan ka engkang bari teu waleh cerik semua aya kasieun. Engkang abdi ngahaturkeun rebu-rebu nuhun engkang tiasa nulungan ka abdi malah tiasa diserangan dugi ka dieu kanggo abdi mah mani asa ditumbu umur margi abdi nuju reg Suryani eureun nyaritana cipanona nyurucud lantaran ingat ka anakna anu harita merlukeun ubar. Atuh puguh wae eta lalaki teh panasaraneun pedah nu ditanya eureun nyaritana pok deui nanya. Nah geuning nyai mah teu kebat nyarios teh kalah nangis geuning nah ditimpa katunggaraannya teh. Suryani unggek bari darak-dak wae dicaritakeun sabalakana geus henteu dipinding-pinding. Eta lalaki gogodag watireun pisan ngadenge nu ngadongeng teh sarta omongna. Keun wae nyai katunggaraan sareng kabungahan eta teh bagian urang. Yakin pisan urang nu kudu ngalakonanana. Jadi lamun urang keur tunggara omat ulah pondok harapan tapi kudu ikhtiar sabisa-bisa. Sabalikna lamun urang keur manggih kabungahan ulah kajongjonan teuing sing ingat kanu tunggara. Wengi ieu urang ngawitan patepang. Alhamdulillah engkang tos terang ka nyai. Moga-moga wae kanu kawasa. Nyai sing leso tina katunggaraan teu lila jongos datang nanggai baki sok dina luhur meja nasi rames 2 porsi kitu deui ci susu sarta ci teh 2 gelas. Mangga nyanggakeun lumayan geura cobian raos nasi rames di dieu mah ceuk lalaki teh bari gap kana sendok jeung garapuh. Suryani unggek gap deui kana sendok. Sajeroning dalahar teh ngabartem wae eueuh nu nyarita ngan trong-trangna garpuh wae nu kadenge teh kawas hariwangeun salah rek nyarita teh pada gede ka era teu wani pok
Tungtung na teh sungut wae di dedetan dahareun tepi karempih. Telila kadaharan geus prang-pring, gelasna geus karosong, kakara eta lalaki ngagerwan jongos, nanyakeun sabarahaeun. Ari jongos song-songkeun rekening serta ku eta lalaki dibayar, bari pok ngomong ka Suryani. Mangga atuh, bilih bade mulih mah, upami teu kabotan ku engkang bade dijajabkeun, etang-etang keur batur tambah keung di jalan. Nuhun engkang, upami ridho mah nganteur ka abdi, sareng telingsem sasarengan sareng urang kampung. Sajabina tihina teh osok seueur kalepatan. Tidinya terus keluar neangan toko obat nu masih buka, tapi harita geus tarutup, atuh teu tulus meuli ubar keur budak teh. Celak wae kana beca ngajugjug ka hegar mana. Barang tepi ju tarurun terus lalempang Suryani teh heula ari lalaki teh nuturkeun panderi. Suryani sejen rasa kawas aya kila-kila bakal manggih katugenahan atuh lempangna mani ngadudud. Waktosna kabujeng se pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.